paingan hararedang baik hararedang baik jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik saetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceuk eta urang ngomong mengenahan kan ya heuh bangunna ngeunaheun masa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi haran ku kotok asana tah mantap kula tenang jak jada moal wajen ku kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek datanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang airi bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayadalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula
moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang aja kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah diseri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bagi orang mah tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunang bos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang orang nu maot keur tahlil senang orang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misar ngaranna ulah seuri lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tah nu mantak urang haju dae ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut tah mah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah
lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, saenggeus bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun, wayang teh. Bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu saya kira iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya ditumpakeun ku nyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol sak nyana teh ngidakeun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teh ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun ieu nang tangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aja terus bae da urang dulu awewe atau nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan sieun teh malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgoleh padahal mah teu mabok teh naon
teu mabok tenan eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu? Dedeuleun nu ieu teh pan dirobah. Lah. Kajen teuing molotot ge di kieu-kieu teh ku urang di kieu-kieu wal bisa. Dirobah ku Allah dedeuleunana teh. Misalna urang misar maot teh. Misalnya molotot nyana. Tah, neuleun nu kamari ngabonceng si Mbak teh. Araya tadi kadeuleu oh. Iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu. Tah, nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu. Nu kamari teh nipu teh kadeuleu. Nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleu tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP-na ge 3 pan boga HP-na ge 3 tenang asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon Masya Allah karim. Nah iya dek irahasieun urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees teu sieun teh nya teu sare nya lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju weeh ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asal orang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput rada misar mah 1 meter ti luhur kaluhur cenah ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang
ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakinna azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masuk hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun
karena dia becak pemajikan kapan teu ka warung lah tuh deui urang aya urang ieu aya mentu bae asana mal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu kelas urang tawakal kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah ya usaha naga dititah ku Allah urang boga tanaga nu Allah segala rupa diatur ku Allah usahana make aturan Allah jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah yang kebutuhan urang yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieu tawakal ieu nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe ka harti ta ku sahabat hiji mangsa sahabat dagang make onta saenggeus dagang kana onta ka pasar tutup dupateun deui ka onta balik ka Madinah ke masjid aju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan wa Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang na nu Gusti anu maling na nu Gusti saboro Gusti eta hebat teh jelema teh eta hebat teh kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tuh segala nu Gusti saboro Gusti bae cek leh geus ye bae nangis saya setengah jam mah beureunan terus bae aing dek balik aing ieu naik naon cek duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana nek balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh aju kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nyana ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nyana ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah nah ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup katuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jelema teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jelema horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok bacokot keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku aing deuk di dahar, sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ieu. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung saeutik. Aya urang Lampung datang ka imah. Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi masya Allah yes jadi tanah nyana balik itu diberi ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi kieu keur buka kadu masyaallah ka hobi kula ye cekula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu jadal milu nimbruk sa mobil atuh tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah beneran cenah ngeunah amat ngana tolol sia tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah atuh masalah rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya ana nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat raraga takziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeunna jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman. Kulantaran RT Jiman teh deket jeung simkuring. Terutama pemajikanna. Sia masuri deui. Deket teh lain naon, sok pajar bogoh deh. Lain. Jadi jadi tukang urut. Jadi deket, alhamdulillah hubungan bilateral ngurut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ieu simkuring ngahaja takziah ke RT Jiman, kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna. Ila hadrati ruhi RT Jiman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan. Patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diu. Iya tanda iman, tanda cinta. Lamun teh cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung moal daek. Moal daek ieu tanda iman, mantak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol, lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudna lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga. Daek di kuari bakieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka sorgana jeung kuari mun paeh ka sorga daekan kuari teh daekan ke jibat saya ngajawabna dek daun tuh panjang-panjang umur maksudna hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Wow. Cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang. Mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu lah. Kusabab aya Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajan munira. Bu mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu.
ieu kasorot Masya Allah cek kula bae karasep ieu karasep ieu garelis malam ieu balik mah jarore deui jarore itu sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis tadi kita ditanya awe dangtum di ditu caka jerus di geulis amat asli mah jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi geulis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih ini kadang udah karucem kia ya bangsa banget kredit kajian gue kemarin iya ya tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara anta badrun bagaikan bulan Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu jadi cararaan caang ku lampu caang ku iman caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan gagah bedas da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat dibawa ti basri ka maghrib dibejakeun hadza malihul kaun hadza Muhammadu ialah Muhammad anu jadi keistimewaan anu jadi keindahan anu jadi harapan manusia eta teh ku malaikat dibawa ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu baheula teh mampir di dieu malaikat dibejakeun hei Haji Jamsinah bijamsinah jadi haji tancan encan bijamsinah ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu diterima ku urang di alhamdulillah ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu wari karasakan ku urang Masya Allah ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakicep malaikat ti basri ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun ieu teh hadza Muhammadu boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia dek ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu tatadina sesembahan teh ka kayu tatadina sesembahan teh ka makhluk tatadina sesembahan teh kana material nah dirobah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi dirobah ku Kangjeng Nabi atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan Abu Jahal tereaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae komo pangeran teh kadeuleu pangeran teh ieu Uza ieu Lata ieu Manat buleude pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia pas ini politik pas ini ekonomi pas ini budaya pas ini jeung tek-tek bengek sakih ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu eta boga pikiran teh kos karar itu Masya Allah tapi di Cilongok bang geus teu boga pikiran kos kitu iman bae iyalah hebatna urang langsung iman bae Allah maha
pencipta langit bumi serta esida. Urang teh kudu hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, utusan Allah. Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang waladaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kangjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kangjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, kaju tutupkeun deui. Mun kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah, ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin, Yasin. Lain jelema sambarangan. Kudu cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amayata sa'alun eta deui cenah carang. Geus batu sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing ge. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Nu talar. Nah, ieu beta kulhu. Dah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jubeu bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh. Ngomong doang ye, ngomong doang ye, menang tilu heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana jangka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa bae di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya kok Fendi. Kunaon sih bisa jadi tiis ge? Berkat di dunia maca kulhu 200.000. Jadi teu panas, deuk ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masyaallah. Geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat. Maca kulhu bae 200.000. Terus ulah sholat ulah naon kulhu bae. Itu salah goblok. Tetep sholat dan baca kulhu 200.000. Nah, kuari diniatan di jero hatena oh deuk baca kulhu 200.000. Tulis tadi lawang. Cilongok ge loba tulisan-tulisan ngan hutang. Tulisan hutang. Iya, tulisan baca kulhu. Ya Allah ya Rabbi, mantep. Guys, oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih, siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun
Bismillahirrahmanirrahim. Cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata beda waca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat lawan kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi ndekna heuai Yes, orang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi. Kopi gitu. Besi kopina kurang loba saember. Maksudnya kieu saember mah di lamun diinum ku urang sagelas-sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi kan. Mal tunduh teh mah jadi uang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah hulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya bereuman disebut berem tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina gersep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di berem-bereman gitu. Aja loba teuing bereumna. Kos utas ditinju ku Muhammad Ali. Tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi. Ya Allah. Wan nuru min wajanatihi yatawaqqu. Cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu yusufin ikomisihi itu udah naon? Nu talar imah budak dibawa ge. Ta Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeut. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Dibalik. Ieu adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kehebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Semua ayat 2 Kangjeng Nabi Yusuf kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah.
Kanjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kanjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan. Dipake kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kanjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuk Kanjeng Nabi Yusuf cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuk Kanjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleuk nu kasep. Pokos urang neuleuk nu geulis. Keur gering panas neuleuk nu geulis cager. Covid neuleuk nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleuk hajeru si Covid. Dibalik. Iya beda penyakit teh anyar-anyaran. Ikalah Kanjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kanjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuk. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf. Begitu Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kanjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak. Kuari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kanjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeut beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kanjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu mentah hampura ka bapakna barang mentah hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai beuntak mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabeuntakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager di pakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kanjeng Nabi Yusuf ko komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Bareng nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara di antarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana Yaman rombongan ti Yaman ti mana ti kerajaan Raja Habib ieu mawa naon mawa hadiah jang saha ieu jang Muhammad Rasulullah hei di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad ye bos kula saha Abu Jahal geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae ih kula mah dititahna ge ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa Mekah mah nu ngageugeuh Mekah kepala suku Mekah Abu Jahal bilukeun jang Abu Jahal bae
bisa cek mana ieu mah jang Muhammad bae ribut. Sageuna ribut Abu Jahal dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu di mana?" "Di Yaman." "Ti saha?" "Kiriman Raja Habib." "Jang saha?" "Jang Muhammad." "Ye. Ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah." "Enggeus ieu mah jang kula teu bisa." Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Akhirnya ribut, sanggeusna ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. Kuari mah kieu bae. Cak Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal. Tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula. Siap dah Abu Jahal? Siap. Isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab, seluruh orang Arab. Jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh deuk nanya onta. Boh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian kitu langsung datang ke pangeran. "Pangeran, lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong." Ngomong, "Ye, ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong." "Wai Pangeran Lata, pindah deui nya Uza. Kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu. Haju diminyakan bae teu eureun-eureun. Malah mah make purupuyan. Geus sagala rupa. Heeh. Ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun. Wayahna isuk mun kula nanya onta, wayahna coba onta supaya ngomong. Pindah deui nya manat. Ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba. Ulah cara ricing bae atuh cakiana. Ih, ku aing disembah sia cicing bae. Aya nu ngintip goblok da Abu Jahal. Kono nyerekanan pangeran." Jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeranana. Guys, isuk benar-benar kumpul. Di hadiran ku ribuan manusia. Pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal. Langsung Abu Jahal dipanggil. "Coba Abu Jahal, onta supaya ngomong nu jelas. Ieu ti kiriman ti mana, kiriman ti mana jeung jang saha. Coba." Abu Jahal langsung ka hareup. Onta kunyana diusapa. Onta dedeh teuing nya. "Coba maneh ngomong. Sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha? Jang Abu Jahal apa jang Muhammad?" Onta kieuan. Cak Abu Jahal teh. "Coba ngomong ulah hohoha. Ngomong atuh ngomong." Cakna teh diusapan deui ku Abu Jahal. "Wayahna coba ngomong. Maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih?" "Ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah, ieu teh kepala suku Mekah. Wayahna coba ngomong. Coba ngomong." Di hadiran ku kabehan ge nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta, ngomong moal di onta. Besi ngomong doang. Eta onta. Ulah hohoan. Ngomong. Terus we diusapan deui di jam 8 datang ka jam 12. Tetep bae malah ka jam 12 mah hampir diseruduk. Abu Jahal hampir diseruduk. Wah. Geus Abu Jahal geus. Bahaya ieu mah. Onta marah ya onta marah. Geus. Kuari bagian Muhammad. Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa. Bagian Muhammad Kangjeng Nabi kahar. Onta kulan. Cakabehan teh geus bisa kulan. Ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha? Ku Raja Habib di mana? Yaman. Maksudna ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah. Hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah. Ngomong onta. Onta ngomong, Masya Allah Karim. Karak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya teh ngomong. Eta kurang hadiah puji eta. Hadiah mah
kayak ini itu ada asar atuh jangan nawata danya awewe bete dek ngomong ka onta pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan datangkan teu iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeunana ge boga kaindahan anu luar biasa di antarana wajahna berseri-seri sinarna nembus kaluhur katingali balerea aya sinar naon sih ieu aya sinar naon sih padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat kaluhur aju mujizat di antarana tadi onta bisa diajak ngobrol ialah in kana mujizu Yusufin bikomisi lamun bae mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh sehingga dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi Masya Allah ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu di samping emas perak deh dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais ku Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana cek Kangjeng Nabi wahai emas wahai perak wahai pakaian-pakaian sutra anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula kula nampa bunga ku ayan hadiah tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas perak jeung pakaian kos kieu ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia engke ieu mah di sorga maka wayahna wahai emas wahai perak wahai sutra maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir harita keneh prak menjadi pasir lamun kanyahoan ku Haji Rusdi ya atuh naona pugu urang mah kesik hayang jadi emas ya Allah ya Rabbi ieu kunaon emas jadi kesik teu hayangeun Kangjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas cecekelna emas kursi emas segala rupa emas kuari mah aya kan di dieu emas tono tah mah urang Brebes tah mah tah ieu lah di sorga engke mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hayang naon engke di sorga geus deukeut sorga teh geus deukeut di hareupeun urang kanyahoan sorga geus deukeut tanyakeun ka RT Jiman pae heula tanyakeun ka RK Patin nyana mah geus datang deukeut sorga teh deukeut di hareupeun urang asal dicabut nyawa urang geus ka sorga urang mana meureun urang mana meureun belas seuris ya sia mah bagianna ka ditu kanu kaencapan tah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat Al-Qur'an geus ngajelaskeun Bukhari geus ngajelaskeun Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat ke iraha deui kula jaritakeun tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kulana kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggal jadi tengah ieu bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan beulah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma leumpang ka hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui masyaallah karim ieu kuari ieu urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jararadi korma ngadadak buahan diala teu beak-beak
bubuahan-bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh cau sok bade naon tuh ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang komo lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun adalah bae geus tara rimbul masyaallah karim nah ieulah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun henteu aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali geus riweuheun jelema anu mencaci maki mangga bae disabodokeun malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang hajo dihina begitu dihina goblok beureun yang lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu jawara mantak kaji umen nyaho jadi kiai nya henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering nu ngaran diomongkeun mah geus sering dihina Kangjeng Nabi geus sering lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina malah menta panghinakeun atuh ai atuh ulah kos kitu mah tah kos kitu mah ngaranna blow on nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimakit tegar bae biasa bae henteu bendu kanu nyaci kanu makina di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi ulah wakaku tatangga ulah wakaku batur urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan tak urang lamun dicarekan ku pamajikan geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae geus carekan urang siap dagang henteu naon henteu kopi malulu lockdown malulu dahar hayang ngojeng henteu carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah lain Cilongok ieu Cilongok gandu Cilongok ieu mah lain kitu Cilongok lain Cilongok ieu mah sopan di dieu mah di lembur ieu mah saropan bahasana ge masyaallah urang dicarekan asa dinyanyian bae kakak ulah gitu atuh tah ngeunaheun kos urang Karawang mah eta mah tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing we ingat ka Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae ke pamajikan akan teu betah datang ka cicing bae sia ceknya ieu mah lain awewe meureun juri ge mah cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke ge jana ge keseleun sorangan tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma bi'us buah itu li utammima makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng nah deuk tahajud teh moal oh heuh nya tahajud bareng kak tahajud kak mandi bareng ngala wudu bareng kakak jadi imam neng jadi bandit nah Allahu Akbar geunaheun berjamaah jeung pamajikan ngomong mah dibuktiina mana tuh eta mantak kesing hade di urang boga pamajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing masing-masing pemajikan di luhur dia handap mal beres sama Allahu Akbar pemajikan kan sok nyingsat tuh pemajikan didinya baru sok kongkong nah iyalah para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta. Engke aya deui bisa ngobrol jeung maung. Engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan. Engke aya deui bisa ngobrol jeung batu. Engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan. Endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Prancis kuari dihina Kangjeng Nabi. Justru kuali di Prancis ribuan jelema asup Islam. Kewalahan di Prancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci, dimaki, dihina di berbagai sekolah di universitas, ternyata oreganan murid-murid malah asup Islam. Sabaraha pemain bola nu asup Islam, sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam, sabaraha budayawan nu asup Islam, ayeuna ambalayah di Prancis mantak. Presiden Prancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam. Aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang. Asup Islam rombongan. Masya Allah karim. Kitu kene di Moskow. Gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara. Disidang deui, tembak. Masya Allah. Sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam. Ih, begitu di deuleu urang Perancis kan marancung irungna. Umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadi rapi. Asa hayang ka Perancis. Oh, maksudna lain naon. Eta bae dek survei gitu ka ditu. Atuh ku marancung ngaresep gitu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ningali di Moskow di sarua. Di Soviet marancung arasup Islam. Masya Allah karim. Bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin di umurnya kakarak 23 tahun besi hayang ka ditu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun urang keur carita seputar nu asup Islam Masya Allah ya nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kangjeng Nabi terus-terusan ulah disangka teh hihiberan ku ari Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh ku ari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi di deuleu ku Kangjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu oh kadeuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tadi tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asana eta geus bisa moal narik ku rode. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sambil hiburan ku cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang malam Senin nya orang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering Masya Allah datang ka leutik awakna nah engke geus diobat tanda naon ge teh cager kene bae ke bakal dilanjut di ditu ieu mah rame hujanna gitulah para jamaahnya dicukupkeun sakieu urang ngadoa ngecukupkeun sakieu aya keneh teh lain maksudna acarana doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.